Hei, Anda itu sedang ngapain? Ya, Aing lagi sedang berdendang lah. Di pohon apa ini? Rambutan. Oh, pohon rambutan. Yang belum diganti dari dulu juga pohon rambutan ini. Pohon anggur. Bukan dong. Anda sendirian aja? Ya jelas Aing serangan dong, ah. Tolong Aing antar. Ke mana? Saya butuh anak jauh. Kok Anda ketawa? Aing lagi butuh anak jauh ini. Loh, serius Aing ya? Anda habis makan apa? Aing habis makan pete tadi. Sangat bau aduk sekali, ah. Dadatna dong. Tapi itu lagi butuh itu. Masa seorang adek Kipri butuh anak jauh jeung naon? Nanti Aing buyuk. Nanti geus insaf Aing mah. Kan saya teh mau itu butuh melak jeung di kebon. Apa? Ante Aing, ante buyuk ante di dia. Ini Aing lagi luka serius ini. Hati-hati. Anda sangat ketakutan sekali, ha? Aing butuh anak cowok. Ejeng naon? Depan Aing dititak winung Aing ditahek melak di kebon cenah. Aing ada Kipri geula anak jauh. Emang kumaha kitu? Ya teu Masalah. naon pada wae di dieu mentara ka kebon anjing. Oh bisa aya nu apal nu bogaeun saha kitu nya. Tanggal cau mah loba, cau meuli di aing aya tuh. Butuna tanggal cau naon? Cowok raja butuh nagena. Cau raja. Oh cowok raja. Oh, cau raja teh nu kieu nya. Gederang. Ya. Ya bukan atuh raja itu penyanyi itu mah. Ada apa? Raja Cau. Cau raja. Cau raja. Anu bogaan cau raja mah si ieu si Jiwong. Si Kepanjut. Iya. Bukan di mana si kunyuk eta? Manehna bapana loba melakan tanggal cau raja bae eta mah. Bapana tukang kakebon. Heeh, eta seorang petani. Bolehkah saya antar ke sana? Ah, hoream aing teh purun ah. Kok enggak mau? Nya aing setelan ginding kieu atuh kudu nganter di dinya ka kebon hoream ah. Naon kabina-bina teuing atuh atuh Hoream, kena jual kudu salin ka imah tuh. Teu purun aing mah aing geus gaya kieu teh teu purun ah. Hoream. Urang mah euy aya perlu heula. Teuing euy laleuseuh teuing apa kemana ya? Sekalian bae eta teuing. Jol kabeh berangkat. Oke? Kabina teuing. Pokona sama loba tanggal cau mamang. Uceng aing kadempet. Cuman mantidur teh buka mata di dinya teh. Aing ge dadeuleuk, Bang, aing ge dadeuleuk. Tapi di dinya lempangna mepet wae. Dedele tak agus. Batu sih nyarekan ah. Dalam diamku lupaku. Ih. Masya naon? Ih. Kenaon teman? Kadolena kenaon? Kemana mana? Ujik balik lah. Batu. Aing seharian. Mong. Cicing bunga. Ih. 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 Ampun, jangan gitu mah ayam, itu patut. Deh. Dalam diam. Au. Salala. Ini mana sih kunyukannya? Tadi itu di bona. Aing dari tadi panggil jeung jalma ieu. Anda mau kemana bunga, ha? Kami kesel ah. Kesel. Ada kayaknya itu bersedih sekali ya. Hah? Kesel. Dari raut muka wajah Anda itu saya melihat Minimal Anda harus semangat dong, semangat. Kamana heula? Kamana? bunga. Kamu sangat cantik sekali lah. Ih, aduh bunga benih gaya. Ih, anjing. Ya, pulang ah. Loh, kok pulang nggak mau ikut main sama kita-kita? Gabut. Nanti saya ajelengin ke balong. Hei. Itu siapa, Bunga. Siapa namanya itu? Bunga. Bunga apa? Bunga ok dong. Bunga. Iya bunga ok. Bunga sini. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu, ini temen aku mau kenalan.
Ya. Kan gitu cek aing pegawai. Si kutu kupret mah wacik dia ge kebon kene. Nah, isi wacik kene kebon kene kunjung. Ulah. Lain masalah ulah, sia teh geus burit sia teh kumaha. Ya, paman geus di mana ya? Montong seri ah goreng ah. Mun batuk mah aing we. Kan mah hidung goreng deui sih. Taruhan geus goreng. Naraon ka dieu? Aing butuh anak cowok. Kajian saya teh punya kabina-bina teuing. Ya. Si Kipri teh butuh. Ah! Paralon batur punyuk tah. Usaha. Mau aing atuh, Mau aing, ya? kebon aing. Pokoknya. Aing butuh anak cowok raja. Ngablek teu? Butuh anak cowok raja. Heeh. Dulu atuh. Kadeuleuh teh. Aing butuh. Ek meuli aing. Butuh anak cowok raja cenah. Butuhna meureun 500 tangkal jeung melak di kebon aing. Indung aing butuheun. 500 angka. 500 tangkal aya. Aya deuleuh tuh loba aing. Sabaraha hargana hijina? Hijina ku aing dibikeun 50 ribuan lah. Ka mana mah? Kabina teuing sia mah meuni mahal teuing. 50.000. Jih. Ayeuna zaman naon no? Wah, aduh anjing. Cek aing ge nanti apangi kitu deui sia mah paman. Naon mo? Naon? Itu tuh naon? Curi. Hah? Aing itu mah. Oh, naon eta? Geus erek moal ya. erek. Cenah ieu. Ulah 50.000. Salawe lah. Pan aing butuhna loba ieu 500 tangkal. Tuh yang aing Ya, salah. wong sia teh panai butuhna pan ieu loba ali sabaraha tah mah? 500 tangkal. Oh, da aya rugi mah tuh jang naon. Rugi teh mana? Kumaha kudu ka sia teh dan teu kudu melakan unggal poe sia teh da jara di sorangan anakna mah sia teh. Geus ku aing dikurangan 45.000. Sia mah 30.000 lah. Ya, tong mepengkeng teuing atuh. Nah, mepengkeun kumaha kunyuk ka sia. di batu ge kunyuk harga nu kitu teh ukur 30.000. Beda nu aing mah tangkal cauna genan. Bina-bina teuing. Ek dibere moal 30.000. Geus tambahan atuh 5.000 deui lah. Sia nu beuring-beuring teh eta ciwong. 30.000 ku aing di kesan. Moal dibikeun ku aing mah. Nah kabina-bina teuing kunyuk. Nya geus atuh kieu bae. Ku aing dibikeun. Tapi beli kabeh. Maksudnya beli kabeh kumaha? Heueuh pan maneh teh butuh anak naungkul euy. Tuh Si anakna. Kipli Heeh. datang ke aing, Ya. minta diantar ka maneh. Butuhon anak cau. Apaan heueuh? Ku sia ek dibere moal meuli anak cau sia. Heueuh ku aing ek dibere mesin merajit genan, tapi kudu kabeh. Oh, maksudnya kudu kabeh jeung nu mana? Heueuh kabeh yo. Karena teh butuh anakna. Tuh anakna. Heueuh ya anakna teh aya indungna, Maksudnya? aya bapana. Maksudnya? Ji, maksudna kumaha aing mah teu ngarti. Jadi aing kudu meuli jeung anakna, jeung meuli indungna jeung bapana gitu. Nya heueuh atuh. Ai maksud sia kumaha we? Kan aing butuh lagi anakna hungkul sia teh. Heueuh pan butuh anak cau lain. Butuh anak cau si Kipli butuh anak cau. Heueuh ya paman, amun aya anakna berarti aya indungna, aya bapakna. Untung ku aing teh titah dibeli jeung ninina jeung akina sok. Pan si Kipli mah butuhna ge jeung pelakeun. Butuhna anakna hungkul jeung Anakna pelakeun hungkul. deui. Pira ku aing dipelakan anu baradagna dipelak-pelakeun. Kan aing butuh anakna hungkul. Matak emosi nu kieu mah cek aing ge. Siang matak emosina mah. Ye aing kurang kumaha ka maneh? Ku aing dibikeun kabeh eta. Kan aing butuh anakna hungkul, teu kudu kabeh jeung indungna jeung bapana teu kudu. Aing kudu balik deui aing ngomong teh paman. Sia nu balik-balik dewa mah di mana-mana ge nu meuli anak cau mah anakna we wungkul. Iya pengetahuan ya. Yo, lamun aya anak pasti aya indung, aya bapak, aya nini, aya aki. Sok, bener teh? Kerap leuwing ka anak karep sia mah kumaha? Didinya tah duanana nu ngebeleuwing. Sia nu ngableuwing. Sia nu ngebleuwing. Nah kalau kakak aing Geus pugu aing mah butuh anakna. ek Bere dibeli indung. moal, ek dibeli moal. Yo, aing waktuna terbatas aing mah yo. Aduh, Sok, sia dibeli moal. anjing Waktu terbatas di kadang tukang kaleuweung sumur sia. Tong salah, pakai aing lega. Teu nanyakeun aing mah pake kaya sia lega oge. Jadi intina erek dibikeun moal aing butuh anakna hungkul. Ku aing ek dibikeun. Tapi wayahna cek aing ge beli indungna, bapana, akina, ninina. Nah aku aing teh tadi beli yo. Cik, maraneh teh nya kudu boga rasa berkepricauan sia teh. Aing itu cau naon itu? Oh eta. Wah.
Sing Asia, goblok jadi mau amal itu Asia. Goblok teh kakak aing dikaluslukeun. Bila-bila teuing. Tapi dah. Gas. Baca daun. Jadinya mah sagala kan tadi duduk-duduk wae atuh dah. Deuleu Pusing dipanggilkeun jeung jalma nu kitu patut di wae. Emang aing mah gablek kebaturan nu kitu di mana kualna? Adi geura sorangan tapi di pikiran aku aing dah heueuh mah euy. Maksudna? Pan eta teh mana teh butuh anak caunya. Heeh. Tapi heueuh perasaan indungna jeung apana kumaha lamun teu dibeulinya. Hah? Ya tuh sapodo teuing aing mah teu mikiran eta mah aing butuhna genan anakna hungkul lah kumaha. Atuh kan lah kumaha teh dibeuli anakna nya. Pan perasaan indungna lamun anakna mah kumaha eta mang. Sarwana edan cek aing kana. Pikiran we ku sia lah. Mang. Kemana? Ka Bandung aing mah lah.